سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun masalah tugas Rasul Allah. Allah teh pangeran. Nyieun langit jeung bumi. Hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran, Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyin manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah, na iyalah Allah nyin rasul-rasul. Ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dieuna sampai ka Kangjeng Nabi Daud Sulaiman, terus ka Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikeun risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'alar rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikeun karisalahanana titik sakadar nyampaikeun. Mere hidayah rasul eueuh hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah, mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma'alar rasuli ilal balad. Nu mantak make bahasana ge bahasa qasr. Wa adawatul qasi illa inama akun wa taqdimun kama taqaddama. Ma'alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Maedakeun kana qasr, maedakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun karisalahanna. Titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul, umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut sebagai irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh ditugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun karisalahan. Atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali. Sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar. Sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kagungan. Sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kamuliaan. Oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali. Nu mantak mun dek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Nya guru urang SD menta bayaran teu berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae. Urang kuliah menta bayaran teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lumpat ka pondok pesantren Mudirun. Modern. Orang asup ka sanawiyah minta bayaran. Berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran. Teu bagus berarti jang akhirat. Kak Uin. Nya, Universitas YIN minta bayaran. Teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran.
eta nujang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge yang akhirat tepai la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang iba keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma ala rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan nyampaikeun titik eta tugas rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiai na eta aya nu hayang bayaran apa henteu tuduhkeun coba kiai nu mana sia embung nuduhkeun nya nyaho aing ge lah pokona mah moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah rasul. Dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Benci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio, hayang meuli sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna gedang hepe manan hepe ku baturna ieu ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya gedang hepe kagencet ku gedang deui berarti kiai ngancurkeun agama kiai jeung kiai deui gedang hepe manan hepe ku baturna eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah masyaallah eta teh mencan ditelama ku urang ya sapieta gedang hepe atuh pasti ku baduh atuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku darmayu moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui tuh, lu mantak ke DPR ribut jeung DPRD. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasuli illal balagh. Teu aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikeun karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikeun karanjeun kabeh timimiti nyampaikeun soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna kumaha supaya disampaikeun ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikeun makna ka jero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamun nya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khalik naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadamelanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas rasul nyampaikeun eta
bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran, bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu sah syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji, bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Rukun iman aya genep bejakeun Muhammad, rukun Islam aya 5 bejakeun, tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna. Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah, dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr, perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama. Sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra, aing mah deuk kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah, deuk nyampaikeun rukun Islam rukun iman, dilanjutkan hanet ku tabiin, terus dilanjutkan ku atba tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng, dakwahnya nama ke pakaian necis, dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah, dakwahnya na ka unggal kota, dakwahnya na ka unggal kampung. Wah, make tarif. Pakai tarif ya teh DP 2 juta. DP dakwah 2 juta. Motor ge kuaringan 500 DP. Dakwah 2 juta. Mahalan dakwah ya. Ijeng motor, bahkan kuari mau motor aya nu teu make DP acan. Tah, ieu mah geus make DP. Pulang kudu 15 juta, aya nu 20 juta. Masya Allah, minimal 5 juta. Tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna. Kieu lah kehancuran agama teh. Lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag. Mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah. Lamun maneh dikersakeun jadi kiai, aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji, mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna, mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu. Eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah deuk ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu. Ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede, teh manis beres, teh manis, kopi beres, susu rokok dan lain sebagainya, riweuh teh lain deuk dakwah tah makos kitu. Mawa sorangan mun beuki kopi mawa sorangan mun beuki ngarokok sorangan, mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula, tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna. Teu beres deui bae. Jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur. Ndek kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad. Tuturkeun irsalul masal. Terus selanjutnya. Insyaallah hirup agama kajen kokoba. Di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa. Geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur. Kemudian disagedengeun eta geus 57 negara tinggal Iran, Yaman anu kuat. Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda. Libya hancur. Ya, kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung, tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
jelema-jelemana iya nu buang kawara ini miti secara struktur di organisasi teu beres kemudian kuari secara politik na ieu itu birokrasi geus teu creg secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan kiai jeung kiai silih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya ketika orang nyaritakeun persatuan inget ka Gus Dur bersatu dalam kelompok apa bersatu dalam organisasi apa bersatu dalam wadah apa urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu tapi dikondisikeun henteu di mana urang dek bersatuna tuh lamun urang salap atuh nyieun persatuan pesantren salap geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus sebab eta memisahkeun engkena adu kekuatan deui bae Islam ngahiji di satu wadah mantep tak kuduna mah kos kitu di bawah satu pimpinan Indonesia di bawah satu pimpinan misalnya saya Haji Nasir mantep geus tinggal diganti ge nyana kos negara deui tapi ieu mah Islam aya di urang mana organisasi mana NU buktina tapi NU na ulah nu sok di talian ieu di kaluar cau geus ditarik we oe atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya ki di dinya geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain tapi kan henteu ngahiji urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun pan Qur'anna eta keneh hadisna eta keneh iyalah na gedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU buktina kos kieu mantak naon dihijikeun ieu teh negara urang ulama sinikeun kos kitu Qur'anna mun ditanya eta hadisnya mau ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah kasaka Allah tapi kunaon teh dihijikeun ieu sebuah negara kunaon eta gede hulu sebab kopeana nomor 25 gede hulu Masya Allah dek nuturkeun nu gede hulu teu ente kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri geus cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya di urang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji keur tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung arora kuari gegeuraan kuari sababaraha kali almarhum ngomong ka situ emang kunaon kitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba nu ngurus tapi hese sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema geura kuari ka Mekah geura kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah ayo siem kumaha Masya Allah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula ieu sebuah negara Indonesia mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye ngaminan aing ijazah ge teu boga sia kunaon rindu hayang rarapi insyaallah hese jasa nah iyalah ma'alar rasuli illal aya rasul kecuali nyampaikan risalah disampaikan ku Kangjeng Nabi man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun Gusti Allah nyahueun kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahueun mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun
mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun nah ieulah cing hade jasa lantaran nu disampaikan jeung nu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain sekadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikan sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiyah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikan sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae maneh mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleunan nya mah eta waduh berat jasa sama kos jelema menta wiridan daga kiai batur mah dibere jol si eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanna geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku Assalamualaikum Waalaikumsalam wa sia ieu mah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridanna hees bae asal tas isa hees pan kaing SD jeung teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur manu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya geus pohoeun meureun ka 3 kali minta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hees bae geus dista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku HS ge geus jana mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa HS rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang ciat TV geus nu bagus geus ya naon ngaranna nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eren subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta ceuk urang sepatan mah rawa kidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma alar rasul ilal bala Allah la yastawil khabith wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikan la yastawil khabith wat-thayyib teu akur khabith jeung thayyib bejakeun Muhammad bejakeun sampaikan ku Kangjeng Nabi la yastawil khabith wat thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikan datang suarana ka Mesir ka Irak ka Iran ka Yaman Timur Tengah datang ka Eropa datang ka Australia datang ka Indonesia kuari ku urang kadenge Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Cilongok ka ahli-ahli Pasar Kemis ka ahli-ahli Cikupa ahli Balaraja Sepatan Serang Pandeglang khususna Banten umumna malah anu halal hadir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wat thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith
khabis di tafsiran di dia haram, thayyib di tafsiran halal. Bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal. Beda. Ke jurusanana haram mah neraka, halal mah surga. Bejakeun. Sasakalana ayat ieu di antarana kieu diturunkan di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati. Gusti Rasul, hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras. Bir, arak, abdi mah dagang teh eta bae. Dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan. Abdi bisa ngumpulkan harta tidak penjualan barang haram tersebut. Geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah, geus aya kanikmatan. Abdi dagang arak teh geus mantep jasa. Bahkan tuh gedong geus kajieun, tuh kendaraan, tuh sawah. Abdi rek tumaros ya Rasulullah, pahalian pauni min zalikal mal. Apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut? Qala cekang yang Nabi in amil tapihi. Diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal in amil tufihi wa bi taatillah. Aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer, kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuheun abdi nyumbang. Bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala Kangjeng Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw shadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer, kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun, pake munggah haji, pake jihad fisabilillah, pake sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah. Tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun ku Gusti sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu, abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu. Teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji, ku abdi teh pake sedekah. Cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna, boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat. Di dunia nage geus teu aya sabakatul hibr aja. Eueuh nanaonan barang haram anu mentak sampikeun Muhammad la yastawil khabithu wat thayyib. Teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal. Walau ajabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua. Aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka, dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabith jismani. Aya khabith ruhani. Mana khabith ruhani? Khabith ruhani teh akhbasul khaba'is ar-ruhani al-jahlu
hobis ruhani teh bodoh, hobis ruhani teh anu dilaksanakan berdasarkan bodoh. Ria hobis ruhani, hasud hobis ruhani, takabur hobis ruhani. Kayak tah hobis teh aya hobis jasmani, aya hobis ruhani. Toib sarua bae, aya toib jasmani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan-makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya hobis jasmani, aya hobis ruhani. Kuari teu akur anu hobis baik jasmani maupun ruhani, jeung toib baik nu jasmani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Walaya nu make teh lantaran sutra atau anu ilahar baelah 1,5 juta atau 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah nu meuli di Cikupama nya nu meuli naga di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringkak bulu mun urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta. Zaman harita Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae. Aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kadadengikeun bae. Masyaallah. Tah, kuari make baju anu luar biasa. Make jas. Aja orang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu. Awas ya teh najis. Dipaksa kurang di kitu-kitu. Ayo. Dikenakeun ku urang ka baju jas tang. Goblok sia, tolol sia. Mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh. Bisa diadili eta. Namun jelema sugih doang marah aing teh hayang geus wauh jeung sia. Goblok sia nganajisan aing. Marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan. Atawa awak urang dinajisan. Pasti marah urang kajen kukumaha ge. Ieu hobis jismani. Tapi ketika dar we didatangan hobis ruhani. Ngobrol urang jeung nyana. Bagaimana perkembangannya? Ya udah soal pilgub gimana? Ya biasa-biasa dah. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin ngadukung Atut mun. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta kiai, eta pejabat, lamun dibere dioleh santai kotok marahnya na. Tapi eta kiai ketika dibere hobis ruhani, sekupi ti Atut, hehehean, huhehehe, pasang ku sia otak, hobis ruhani ta. Beres ya dah ngomongkeun batur, anu. Timbul rasa takabur, hobis ruhani di jero dadana, di jero hatena, di jero otakna. Pinu teu pernah nyana teh ngalengis. Toel ku tai kotok marah. Toel ku ari ku tai urang marah. Sarua bae. Marah bae. Wari ngecek kiai, kiai bae heula di kiai.
Kiai bisa pada tahun yang ngajar. Aduh, alhamdulillah ya 15 tahun macam. Santri, ya 50 mah alhamdulillah lah. Sakian teh insyaallah. Ya, tuh kiai mah kiai bae paling ngariung nyalateun, bae tah nu penting mah sakian teh menang ridho Allah bae. Mantap tah kiai. Kadang ikut ciling ngageleger mantep. Kiai. Iya aya bir ya. Haram. Haram. Haram teman. Bo. Iya hampura kieu kula boga ieu aya 2 stik mah. Naon eta? Ekstasi. Haram. Mun kieu make ekstasi. Tolol. Haram tah mongkos kitu mah. Teger keneh tak kiai ngaharamkeun. Teger keneh tak kiai ngaharamkeun. Cek baik kiai kuari boga motor teh. Henteu lah teu kudu cek henteu. Boga motor lah ya sok dijemput. Henteu ieu mah kiai aya motor murah lah asal make DP kredit. Sebenarnya emang kreditna ya DP nangan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah. Asal aya KTP bae geus teu naon. Ji boleh oge jak kepentingan kiai. Lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka silaturahmi. Ji bener oge nya. Heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na. Eta hobis ruhani ditarima. Saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya bae pokona mah. Aya tah eta hobis ruhani teu karasa ku nyana. Jol kayak pilgub. Assalamualaikum lurah datang ka dinya. Waalaikumsalam. Urang teh pandeuna rek milih pamimpin gubernur. Oh muhunnya, muhun. Aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighosah. Istighosah. Rin ro. Je bener oge nya atuh Aja kumaha pengkondisian atau ayang ke tiatut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun dek gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oke eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah Rin istighosah. Guys tenanawan dicokot duit istighosah. Nah, iya hobis ruhani teu karasa. Hobis ruhani baca ku sia kitabna. Hobis ruhani keur jelas-jelasan ieu. Dibere bir mah haram, dibere ekstasi haram, dibere kitu BK haram. Diberi aib haram, diberi kredit mah, ya boleh lah. Diberi kuari tiatut, eta hobis ruhani. Padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pakai deui. Tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai. Kadenge ku Cilisia. Kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engke nyahos ya teu meunang lah mun meunang mah sia tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur. Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah
atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 ku ari hilang nu tatadina nikmat salat ti beuting ku ari leungit gara-gara istighosah gin istighosah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah. Naon eta? Khabis ruhani asup ka jero awakna. Geus puguh baheula di zaman Golkar, sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar, terbunuh karamahna, terbunuh maunahna, terbunuh daekna, terbunuh leuleuina, terbunuh kakiaianana, hancur ku Golkar. Lain Golkarna tah khabis ruhani nu nyulusup ka jero awakna. Berat ieu mah ta ieu la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah ngita ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabith wa tayyib wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meo walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank urang nyokotan taina doang ngeunaheun woh kabita walau a'jabaka kasratul khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank ngendahan ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngaku limpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona naudzubillah min dzalik wa min dzalik ieu khabis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katai kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon gitu ngaranna sun silek lah urang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres selesai seseh garing pake deui tapi khabith ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah naudzubillah min dzalik wa man dzalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mantak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikeun deui ka nu merena mun dibere motor bikeun deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas ikhlas-ikhlasan bikeun khabis ruhani tambah nu kos kitu cenah geus bangunkeun ka pondok ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok runtuhkeun eta pondok bikeunan batana kanu merena ka ditu nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat lain lalagan la yastawil khabis wa tayyib sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh dumantak sabaraha kiai hancur khabis ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyulusup istighfar dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khabisan di jerona beusi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji urang bae manu ngaji ke ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa aya urusan dunia jang agama dagang urang bisnis urang tani urang hasil dunia alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren aing kaya ieu boga 100 juta jang pondok pesantren istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama paeh surga
kuari tibalik agama jang dunia yuk orang maca sholawat nabi baca sholawat istighosah agisuni dan lain sebagainya. Urang istighosahan, panggil kiai, panggil ustad, panggil santri, dibiayaan beristighosah, ibadah tata istighosah jang atut, istighosah jang weha, istighosah jang lurah, istighosah jang partai, gerak modal marakas ya. Kahartin teu? Supaya ngerti ya aing ye, aing teu keras ya teu ngerti, bego. Itu kehartian baik ku kiai komo tama isi gosah jang PSSI mah. Tah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat sorga. Aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama. Yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama sorga menggunakan fasilitas jang agama nyen strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditanda tangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing sorga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dia dagang aing dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin sorga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosahan yasinan jang naon kelangsungan seseorang jangan ngalangsungkeun jahna jangan ngalangsungkeun maona neraka. Masya Allah mantap inggis muringkak bulu jakulang muringkak bulu kok tuh bisa maca kadinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sambarangan tah sing hade nu mantap Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma'alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hul bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cek jamaah alhamdulillahirabbil alamin balik ka imah ayah lu datang deh Waalaikumsalam ye itu mana boleh tidinya di Jati cenah kenapa ya itu naon di tas ieu duit bisa di pimpinan kula Golkar cenah kudu atuh aya diterima bae atuh keur teu bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit teh ayah 15 juta mah Scoopy mana mentenya kabayang gue nyen ayo itu masalah tuh itu mah doa apa itu nya mun kayak bapak kadieun kayak isuk pageto mun beres tunda isuk poe minggu ngaji keneh la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram bae teh akur jeung halal barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta na ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah tekad vita etik acan aing ngadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia Masya Allah Yasin la yastawil khabithu wat thayyib teu akur
Dicoel mah kutai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seri hobis jasmani mah marah tapi hobis ruhani mah seserian matak hancur kuarina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi ka kiai embung kunaon embung ayo keur pan sia osok embung heulanan kunaon tuh embung heulan keheula sia kunaon aing nerima isi carekan jeung iya tuh nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embung aing embung kayak bae lah pokoknya mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan satahun 2 tahun lantaran maknana hobis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dar setengah 12 kayak lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan katentreman ibadah teh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya hobis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kewalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka hobis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah itulah iya khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun lobana haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunya wal khiro nah iya bejakan Muhammad takur hobis baik hobis jasmani maupun hobis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku sahabat ieu mah ye nu latar belakangna teh eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah nya duit nah model kos kitu kumaha tak kiai tak kumaha siap kunaon nanya ka aing atuh Jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit ku duit nukos ka itu pala ayat tahaggogo bidunihi aula bagusan kene teu umroh bagusan kene teu munggah haji bagusan kene teu boga mobil mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya muarid eta hobis ruhani aduh cenah kiai goreng geus umroh na kumaha ye
Atuh puguh lah mending minta DB gitu 2 kali. Iya sih. Gantung sih aku aing sih. Iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba. Hiji basa hiji ayat la yastawil khabithu wat thayyib. Can anggeus ieu teh wallahu a'lam.